Kar. Ya, pugu orang teh manggih duit tina lomari. Nah, Sombong amat. Pugu selila. Mana Ya, nempo? orang hayang jajan duit na kitu. Yo, yo duit tepikeun kaki yo. Hayang jajannya. Benang ku urang mah pake jajan. Ayo, cang jajan. Tenang pokoknya mah lah. Ka mana tuh maneh teh Tenang, hayu lah pokoknya milu we pan hayang jajan. Ayo lah. Hayu cang ka dieu kasih bos. Ya, sugane kasih bos. Bos. Naon? Hei, yo. Naon, Mak? Bos. Naon? Ya. Mah teh hayang jajan boga milik yo, tapi duit teh 100. Hayang duaaneun, bisa nukeran teu? Aya ngan 50-an bae. Baik, bos. Mana, bos? Ya. Da bos dengan boga sakieu-kieu Oh, na. nya tah ieu. Ieu misalnya marahnya. Ah. Tah, ieu bak kumaha hiji? Jang mah hiji. Jing. Ayo, Wis tanya 50.000 ewang iya. tah, jing. Nuhun ya, bos, ya. Ya. Jing. jang emak marah 50, jang urang 50. Yuk, Kang Jajan. Garajan Bos. nya. Eta. Emak nepi ka riuh hayang duit eta 100.000. Untung aya boga 50.000-an. Sieun sarajan geus lah. Kar, maneh pinteran ya. Duit butut jadi 2. Oh, atuh salah heula. Hayu buat Kang Jajan, gareng loba obrol ah. A few moments later. Kudu meuli ka warung. Aing mah beak mikir ngeunah rokok beak. Entun. Neng. Rokok sabungkus, Neng. Rokok sabungkus. So eta. Cala. Aduh. Aing kira Neng teh jadi yeuh. Aduh, kaeraan ieu aing si emak nipu. Astagfirullah duit soek ieu. Ukuran teh sugan balik. Aduh, aing. Apa Cita? Gusti. Aduh.